Tong galau, tong sedih, komo deui patah hati. Sabab aya film komedi nu siap ngahibur hati. Filmna barudak kuningan asalna ti kertawinan. Jalan ayam preman keren masih kena katipan 2 kali. Ayam bagus bolu tante hanya sekuandar. Maun Siapa? si tante gerwengi arwih kunaon geuning teu pamitan heula. Waduh, Mun jujur aing dipecat. dan tantenya buru-buru teh. Ini kodong-kodong madodo sudah jemput. Hah? Odong-odong ka Palembang uhina odong-odong. Iya deh, odong-odong Mang Dodo mah bisa keliling Nusantara. Ya udah tuh Un, lanjut deh kerjana. Siap deh. Aduh, lega. Duh, iya channel TV teu arayaan. Manggil tukang servis Kang Marba wae sugan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Marba, iya TV Ceros channelna lalumpatan wae. Teu arayaan duka kamarana tah. Oh, iya siap teh. Saya karyawan orang kadinya teh. Oh muhun Kang, diantosnya. Di, wayahna itu ceros sampai heula. Channelnya channel lompatan baik. Oh, mohon. Teh, aya naon Sari? Bade kamarana eta geuning tos ngabaran tuntas. Teh, Sari sareng Wati bade pamit kumargi tugasna tos selesai. Oh, tos beres tugasna. Asa teu karaosnya, asa nembe kamari. Tapi kewae heulaan atuh ulihna, kan di luarna nuju hujan. Teh, berhubung hujan, ulihna teh heula nyawios. Jadi tadi kayak heula sakaraosna. Teh, Sari sareng Wati nuhunkeun hapunten bilih Sari sareng Wati sering ngasalkeun Teh Ros, anggot deui Wati. Sok teu nyambung aing nyarios teh. Muhun ku teteh di hampura, tapi teteh oge hampuranya rumasa teteh sok nyarekan tah jalma nu berbentuk hayam teh. Muhun teh. Nya ku teteh ge dimaklum masalah Wati mah da kumaha atuh tos tirituna kitu. Teganya Teh Ros, hujan-hujan kene di engke-engke ulihna. Tuh, uludug. Wati guludug bekadenge. Tos engke bae ulihna itu seraat hujanna. Halo? Trepol terus dipayung. Hah? Trepol. Apa? Trepol. Sari sudah pesaro. Tuh. Halo? Iya trepol terus dipayun. Oh, terus dipayun travelna. Mau neng. Muhun atuh. Aduh, ini pakai aja. Teh, berhubung travelna terus dipayun, Sari sareng Wati bade pamit we nya. Ih, orang masih hujan kene, sorry. Entos kena naon? Buruit, apa harus datang? KHD-nya hati-hati di jalanan. Muhun teh. Yang luar angkat nih.
sering cuaca karena itu. Yang di kabel. Alhamdulillah, udah nggak ada. Hah? Saya ini ya? Wah, ayam. Ayam. Nah, ini nih, ayam mau. Tuh, yang mau tukang servis. Ya, siap. Ini nggak ada kanji. Maaf. Kurang teh tukang servis, menerima servis parabola, ganti receiver, tukar tambah receiver lama ke receiver baru, ganti LNB, ganti parabola, hubungi di sini, di bawah ini. Dah, itu mah kalau promosi. Ya, izin deh Imam, banget siage bisa diganti. Ganti banget. Siapa ayam mah pakai banget palsu. Hah? Ayam? Lain Mam, kurang lain ayam, kurang mah jama tukang servis. Dah, aku dipercaya. Buka dulu tapenu. Buka. Bukan naon nasi. Buka. Ah, ini lihat sih. Dia. Cicing jadi dia. Wah, yang tungguan motornya. Kamu siapa sih? Nggak jelas banget. Gak jelas. Kalian tuh yang gak jelas. Ini. Ayo ke pos sudah. Lagi periksa. Kita pos. Awe. Yuk ini. Gabung saya mengetik. Neng, sahana jama itu sih gini ngapa bawa? Saya anaknya Teros, A. Cah, pura-pura terkenal nih. Aku anaknya nih. Ya aku nih jadi sana terus. Atau tukang servis lah, kan Neng tukang servis. Cah, aing mah percaya. Terus cing di dia. Aing gagaran terus. Asik. Aing berasal dari ayam ya. Naik gaji euy. Kejutan teh, buat teras. Hah? Kejutan naon un? Ayam berbentuk jamat terus benang teh. Aku ngakuna anak teras jeung tukang servis. Hah? Di mana ayeuna? Di pos teh. Mana coba yang ningali? Ya Allah, Neng, Putri anak mama, kenaon di dieu. Mama, kok Neng dikatain ayam sih? Itu siapa sih? Bener teh, orang gede sebut hayam, orang diacak-acak banget ge. Emang ieu saha? Kurang tukang servis anu ditugaskeun ku Kang Marba. Kumaha? Ada. Maun, dikumahakeun di tukang servis sampai nyipengan bae mukana kitu. Abdi diajar teh, tang aku jadi hayam. Ari Neng dikumahakeun eta ku si Maun. Neng dipaksa-paksa suruh ke pos. Suruh ngaku jadi ayam lagi. Maun, tampang boleh seram, tapi kamu harus tahu adab dan etika. Komodai katamu, tanya baik-baik. Teh Ros bener-bener kecewa. Mulai ayeuna maneh ku Teh Ros dipecat. Oh, iya teh sales anak buahna Kang Marta. Mohon teh. Sok atuh terus we ka kantor. Tah di ruangan palidinya dipindah.
nak. Oh, mun. Neng kunaon, uih teh bilang-bilang heula. Nuhun mah, Neng teh kena PHK, jadi uihna ngadadak. Oh, kena PHK. Pantes atuh uih na ngadadak. Teh, tos beres, channel tos komplit. Hatur nuhun nya tos nyerpis TV Teh Eros. Ieu langkungna kanggo berobat wae nya. Oh, mun teh. Punten oge si Maun nya. Mun teh, atur nuhun. Mohon sami-sami. Neng, sok we etu istirahat heula nya, bilih capek. Mamah mah bade masak heula, bongan tadi teu ieu ngadadak uihna, janten teu aya lawuhna. Nuhun Mama. Sukandar, gara-gara sia yang dipecat terus. Ini teh nongkrong di dia deh. Maon, kerennya di dia. Aing kerenangan anak buahnya nih Jepri, Sukandar. Sukandar? Emang nah si Sukandar nak? Gue nyana tuh nyawa Jepri. Kelakuan anak buahnya nih. Berang mau jadi Sukandar, penting mau jadi Sundari. Hah? Sundari? Oh, jadi tante-tante. Oh, berarti eta bisnis tante-tante teh. Oh, gara-gara si eta yang dipecat terus. Oh, saya nang yang be. Gih. Ya wae kandi ya. Kurang kabarna. Antara ongkos. Tak. Nah, nyan lim. Kernasinya di jero, apa kan sabun aing. Gua aing mandi. Oh, bae. Si meren. Tak. Awe orang kan dia. Berang gua hantarana penting gua kabarna. Gua nya teh galau. Sarwa bae. Tuk. Sukandar. Gantar. Ada gerak. Gitu lah. Ayo non. Bisnis naon ya? Awewe, deh teh hayang dari tante di mah. Sapamna sin bogodi igeli. Wis tenang. Goreng bae kain teh nya nih. Aing mikir lain. Mikir tok. Dip. Itu Sukandar. Jauh, eta bukan mari dia. Geuning jeung si Halim jeung si Darto. Itu karena ngarulang gitu. Sampeurkeun bae nang. Bis acan bikinna. Gila. Boy, Sukandar, Darto, Halim. Bos kening. Wah, rezekinya nih Sukandar. Sukandar, kok aing diteangannya nanti tadi aya di dia geuning jeung si Darto jeung si Halim. Nya teh bisnis tante-tante deui. Hah? Tante bos. Jujur Sukandar. Jujur tuh. Oh, berarti kelakuannya gitu. Ti berang jadi Sukandar. Ti penting jadi Sundari. Penting nu dona sa? Ada. Sukandar dengan berat hati dan menusuk jantung dan disaring oleh ginjal keluar jadi ceh hangser. Ngartain maksud aing sa ngarannya teh Sukandar. Lilanya nama Jepri langsung gue pecat. Sukandar mulai ayeuna nya nih ku aing dipecat. Halim
Darto, kenalkan yo. Mandor anyar-anyaran nih. Kenal bos. Gimana kenal bos? Hah? Bisa kenal. Hebat kan punya nih. Bisa terkenal gitu. Un, tunjukkan atuh kepemimpinan kamu sebagai mandor. Siap, Jepri. Poin sukses ya. Pusap. Berapa kali? Halo, assalamualaikum, Neng Gelis. Nu gelis na teu kawadahan, beakeun ku serangan. Sampai leber eta balong maekot ge. Neng ada di kampung nih, Hah? Di kampung? Berarti Neng bukan orang Jakarta? Bukan, sebenarnya Neng orang Kuningan. Kuningan? Kuningannya di mana, Neng? Neng teh ti Kertawinangun, alias Bogor. Hah? Sadaya satu eta mah, Neng. Sakertawinangun mah apal sadaya. Mulai ti orok sampai kolot nage tahu semua. Nih, di Blok Pahing, Cilowa, Buhe, Jupri, Bolang. Terus di Blok Manis, Linmasnya Mang Mehong. Anak mudanya Mas Ud. Kalau di Blok Page ada tuh Angling Dharma keur nyamar jadi si Kentung. Mun ka teros apal. Teros. Lain apal-apal deui atuh eta mah, Neng. Pen sejuta umat eta mah. Nya, Neng teh anaknya Teros. Pilih indungna apana? Iya Neng, iya. Malah bengong. Main ke rumah ya, Oke, siap. Salapan? Nggak salah, 50? Nah, Jep. Antara yuk, ka Teros. Keceros. Nah, Jep. Ke rumah aing teh ngepens ka indungna menangkeun anakna pisan. Nyaho teu? Kenalan aing di Jakarta. Eta teh anakna Teros. Bung aing mah. Aing boga ide ya. 880 genep deui. Oke, pakai. Oke. Terus bos, urang mah nganterna, tapi syaratna tugas urang kan 1000, karep 50. Ngerti meureun? Oh, paham aing paham. Un, berhubungnya nih nganter aing. Anggeuskeun tah tugas push up si Darto jeung si Halim. 850 deui. Setega ka aing, Jepri. Lain ku masalah tega, ya kan masalahna masalah hati, teu bisa diganggu gugat. Pusatnya nih. Terus bos balik, dangdang ngaditu. Kaganteng teh. Orang gak ganti baju. 60. 70. Neng kunaon eta mondar-mandir wae, mamah kalah kalieur ningalina. Oh iya, Neng belum bilang ya, ada yang mau main ke sini. Pasti pacar putrinya. Bisa dibilang gitu, mah. Duduk aja dulu atuh Neng, nanti juga pasti datang. Halim, Darto. Geus anjog dia bae nganterna. Tah tungguan tah tangkal jambu. Sing ek balik mah, balik atuh. Cai. Wat ados teh. Aya jamak. Tenang, yang buka ide. Tinggal sabaraha.
885 deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk A. Oh iya, pacar Neng teh. Mohon, Bu. Oh, sok mangga calik. Emang ieu teh nu ti mana, A? Abi nu ti Kertawinangun, Bu. Putrana Juragan Robert. Oh, putra Juragan Robert. Terang atuh eta mah. Neng, sok atuh nyandak cai kanggo si Aana. Mohon mah. Tos lami sugan caket sareng si Neng teh. Oh, tos lami, Bu. Aya meureun 3 tahun, 2 bulan, 4 hari mah. Oh, tos lami atunya. Mohon, Bu. Sok atuh dilajeng sareng si Neng ya ngobrolna. Oh, Ibu bade kapengker heula. Mangga ini leueut. Mohon, Neng, kayak tacan haus. Neng, teu nyangka nya urang bisa selembur. Mohon nggak nyangka ya. Iya, Neng, nggak nyangka. Yang lebih nggak nyangka lagi, Neng itu anaknya Teh Ros. Pantesan Neng cantik ya. Bisa wae. Neng, Bos. Neng, Bos. Neng, Bos. Neng, berapa Neng? Mohon Bos. Ini dia, Bos. Jah, Halim, Darto. Ini dari kene. Sangka terus mabur. Entah, Bos. Bising bos terlalu udang balik. Geus, cari cing dari parulah garan deh. Itu siapa, Oh, itu anak buah, Neng. Oh, anak buahnya. Bentar tuh mau ngambil minum dulu. Terusan, Neng. Pas mau bekal. Bade ka mana, Neng? Badan nyendek cai yang babaturan si AA. Oh, sugan Japri ngebantuin rerencangan. Mohon, Bu. Tapi ngantosan di luar. Je, atuh sanes di piwarang kalebet. Hayam rek naon kadarieu kan si Sari sareng si Watina getos aruih ka kampungna. Hah? Uy. Geus baralik bae ka ditu da Sari sareng Wati mamal kadarieu deui. Ya, kurang jomblo. Balik. Emang ibu kenal kasih Darto sareng si Halim? Kenal, malah ge satpam getos CF2. Hah? CF2? Sugan di daharanku si Halim jeung si Darto. Sanes di Imam, tapi gara-gara 2 hayam eta teh tos 2 satpam anu dipecat. Neng, pokoknya mah mamah teu satuju lamun si Neng aya hubungan sareng si bos hayam eta. Meureun ngarti maneh ge Jepri. Ngerti sih ngerti, Bu. Tapi Neng, kumaha Neng? Ya elah. Ya. Udahan urang, Neng. Ya udah gimana lagi? Neng mah lebih baik milih mama. Ya udah tuh, Neng. Iyalah, aing mau karek ulin sapoe.